Jokot dasar hukum dah di mana? Ajuk batasan kaya teh nu mana? Batasan kaya teh nu boga duit sabara duit. Lantaran kadang-kadang nyana naik Mercy jak hutang na mah ambalaya. Ambalain mah teh kurang mah teu serap kanu sok make mobil herang-herang teu serap aing mah. Teu serap. Teu mah lain kuranan barang nyana ngobrol dasina mengambai ka handap barang ngobrol dari mana, Pak? Saya dari Jakarta, Pak. Waduh, ieu cak aing bos ya kajian. Ada apa ini, Pak? Begini Pak Kiai, saya ini waduh kelibat utang. Iya. Nyolong bade ya, nyolong bade. Beda. Aya nu naik sepeda dong. Gubrak standaran aja sepeda nage. Gubrak we darepeun imah. Wah, ieu budak tim mana ieu? Normal henteu. Waalaikumsalam, Kiai. Salam. Enak kula tang jual dangder. Waduh, alhamdulillah laku gede Kiai. Sebenarnya laku gede. Buka duit 3 juta jang Kiai 1 juta. 3 juta bae. Seserian. Ya, tupanya teh pohar eta nu begitu. Dibandingkan jeung nu bos. Begitu balik nanti kalau saya udah kebayar utang baru si dekat tangkorak sia. Geus kumaha sia bae teh nyokot nyarita sodako guys. Jadi mah embung ieu diberek kudu boga hutang saya. Sebab mun urang diberek kudu boga hutang haram. Kiai ustad diberi duit kudu boga hutang hukumna haram. Sebab mereka urang mangan saukur sunah. Ai ka ditu mayar hutang wajib ninggalkeun nu wajib ngalaksanakeun sunah. Kiai na moal khusus ta salatna tah. Tah kitu tah. Antak cak kiai aing malah yang nyahoin merena boga hutang ban teu. Emang kiai Golkar mah kitu. Untuk lo bapak nyakit di akhir zaman mah kuari teh Kiai diberian kudu ngeridit. Pan eta boga hutang. Boga hutang tah. Di Kiai na dibere. Mantap begitu didahar ku janjing anak pemajikan. Salatna masyaallah teu khusyuk jasa sebab nyana dibere haram narimana. Tuh, kos karari itu masyaallah. Harare sih jasa yang nu halal teh. Wallahu a'lamu bimuradihi la yu'akhidhukumullah. Celi urang diisian ayat-ayat suci Al-Qur'an mah beda. Ajutara runduh bae. Lain cara diisian kuronggeng. Kuronggeng mah masyaallah buringas atawa kusinde. Cuma diisian ku ayat maju bae lah. Eta teh beda awak urang. Komo mun maca sorangan nyeri awak. Ulah sia itu pargal tas maca Quran yang nyeri awak. Awak urang di Quran geus kitu nya. Bicara atas ngadanya gendang dutan teh bangun salega. Insyaallah ya Allah. Kadana cara para ulama mah para wali macana teh jam 3 maca Quran. Oh, di Cikupa aya nu maca jam 3. Oyak dunia. Insyaallah jam 3 kakarak balik Citra. Balik Citra teh jam 3 boro-boro maca Quran. Tasna leunuh anting nu bade teh atuh. Coba ya celi urang ge lah dipaksa ku urang keuna ngadengekeun Al-Qur'anul Karim. Masyaallah. Saburup dibayarna 10. Lamun nu tunduh potong 5. Anu hees mah malaikat rahmat gergeteunnya sih malaikat rahmat kunaon ieu urang ngalentung mah modar teh moal ieu malaikat rahmat. Aduh beda ieu ngaji tere-pere mah kieu gara lain deui hawana geus hawa bulan puasa. Wallahu a'lamu bimuradihi la yu'akhidhukumullahu billagwi. Oranana ngalap hukum insya
sira kabeh sapa Allah bilagwi alkaini kalawan laga kang tinem fi aimanikum ing dalem pirang-pirang sumpah sira kabeh wa ma yasbiqu ilaihi lisan min ghairi qasdil halafi utawi ya lagwi iku barang kang katelanjuran ilaihi maring sop opo alisan lisan saking ora neja sumpah kaqaulil insani kaya ucapan manusia ucap ing lapan la wallahi wa bala wallah ora demi Allah wa balalan sumuhun nggih wallah demi Allah walaki yu'akhidhukum lan tetapi ningalap hukum ya Allah kum ing sira kabeh kalawan barang kang bundelaken sira kabeh bitakfif wa tasdid macane kalawan den entengaken bima aqadtumul aiman wa tasdid ditasdidkan bima aqadtumul aiman mana wa fi qiraati lan iku ing dalam qiraat suwiji utawi lapan aqadtu ya lipat al aimana ing pirang-pirang sumpah alaihi ing atase bi an halaftum kalawan yatasu qasdi saking sejak fakafaratuhu maka utawi kafarate yamin al yamini tegese sumpah idza halastum fi tatkala ngarumpak sira kabeh tatkala nyorang sira kabeh idza halastum kala ngalakoni sira kabeh bihi nabrak tatkala nabrak sira kabeh ing dalam dia kumaha itu ya ta'amu asharati masakin iku aweh pangan ing 10 pirang-pirang miskin mantak lalaunan ieu mah patali jeung hukum hese asal patali jeung hukum bae sing hade lain deui likulli miskinin mudun iku tetep kadue saban-saban wong kang miskin utawi sak mud min ausati ma tut'imuna min saking kang sedengane barang kang aweh pangan sira kabeh minhu saking mahli kuming pirang-pirang ahli sira kabeh ay aqqa sadahu wa aglaba tegese kang sedengane ma tut'imun lan kang kaprahe ma tut'imun la'alahu ora kang luhur-luhure ma tut'imun wala adnahu lan ora kang leuwih handap-handape ma tut'imun bisa bacana gitu gitulah au kiswatuhum atawa iku angguan ing asyarat masakin bima yusama kiswatan kalawan barang kang den arani yauma ing kiswah ing angguan ka komisin kaya baju komis wa amamatin lan daster zarin lan tapih wala yakfi daf'u mazukira ila miskin wahid lan ora cukup pengawehkeun barang kan musdun tutur yama maring wong kang miskin kang suwiji wa alaihi syafi'i lan ikut tetep ing atase gaul wala yakfi tawi imam syafi'i au tahriru raqabatin atawa iku ngamerdekakeun aitsku tegese ngamerdekakeun kaula ay mukminatin kang
kama fi kafaratil qatli wa zihad kaya barang kang tetep ing dalam kafarat qatli ngabunuh lan supata zihad hamlan lil mutlaqi 'ala al muqayyadi karena den mahmulkeun kadue mutlaq ingat se muqayyad se muqayyad famalam yajid maka utasa pamani kuaran nemu yaman wahidan mazukira ingkang suji kang tetep saking barang kang wis den tutur yang Asyam salasati ayamin maka utawi kafarate iku puasa yang telu pirang-pirang dina atawa tasyam salasati ayamin maka utai puasa yang telu pirang-pirang dina iku kafaratuhu kafarate ya si bisa kana yang zahiru wa naulan utai zahire kaulihi fasyamu salasati ayam iku anahu satune kalakuan iku layu syaratu tatamu iku dan syaratkan apa nuli-nuli wa alihi syafiulan iku tetep ingat tersekal itu alaihi lan iku tetep ingat tersekal ada mutlaka Imam Syafi'i ada mutatabu atau ada mustirati tatabu utawi Imam Syafi'i zalika utai mangkono mazkur al mazkur kafaratu aymanikum iku kafarat dirang sumpah sedekah iza halaftum tatkala sarumpah sira kabeh beki husu bae nundutanana cakai cek aing teh nyaho mare karungkul genang karungkul naon gitu buaya izalatum tatkala sarumpah sira kabeh wa alastum lan narajang sira kabeh wa fazu lan pada ngaraksa sira kabeh emang Quran mah kitu Quran mah kitu leng wahyu teh berat Kangjeng Nabi gen dari mah wahyu teh kesangan urang lamun dibentakkeun terus bisa-bisa teu kuat urang mentak DS-keun ku Allah disalametkeun maksudnya disalametkeun sebab bal kuat Kangjeng Nabi berat turun wahyu tak urang ge ku Gusti dikarunyaan mal kuat geus maning istirahah ba istirahah sayomkeun guru-guru sia-sia wa fazulan pada sira kabeh manakum ing pirang-pirang sumpah sira cek mohe si kieu nyinggung lain nyinggung aing manyarekan pada ngaraksa sira kabeh aing manakum ing pirang-pirang sumpah sira kabeh dan gitu hazakinya sangarumpak sira kabeh aing iman malam yakun ala bali biri dalam salah gini orang anak ya halfu ikut tetap ingat dan semegawe kebecik minta kula sok maido ka santri sok maido ka santri udak deh mondok cilok ngaji bukunya nage saminggu sakali bari molor santri onam nya nama eceng harna oh islah atawa matutakan bainan nas dalam antara manusia kama fi suratil baqarah kaya barang kang tetep ing dalam surat Baqarah kadzalika kaya mangkono ae disamahi buyina umpamane barang kang den pertelakan lakum kada sira kabeh apa mazukir barang kang wis tutur ya ibainu lakum mertelakeun sapa Allah kada sira kabeh ayati sakayat Allah la'allakum tashkurun manawa manawa sira kabeh ikut terima kasih sira kabeh ing Allah ala zalika ing atas mangkono tabiin yubayinu tabiin sarangkayan keneh jeung ayat anu kamari Saur kamari Gusti Allah nyaritakeun ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum
Wahai para mukminin mukminat, ulah sok gampang ngaharam-haram. Karena dahar inum pakaian benda nu bagus, nu halal, nu dimenangkeun ku Gusti Allah Subhanahu ulah wadi-wadi. Hukum lain nu sia cek Allah nu aing sia mah nyampaikeun hungkul. Nu cek aing haram-haramkeun, nu cek aing halal-halalkeun. Al halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Antara halal jeung haram ngaranna ieu mustabih. Tunggu heula keputusan Gusti Allah. Ternyata eueuh tunggu keputusan Kangjeng Nabi. Tuh kos kitu. Subhak disebut. Mun can aya keneh bae ulah bae urang ngahaja-haja. Ngadahar subhat. Haram kejatuh. Nu kamari teh sahabat hayang deuheun ka Gusti Allah. Lain kelas sahabat leutik-leutik. Kelas sahabat nu dijelaskeun kamari 10 sahabat. Pertama Abu Bakar Siddiq, kedua Ali bin Abi Thalib, tilu Abdullah bin Mas'ud, opat Abdullah bin Amr, lima Abu Dzar Al-Ghifari, jeung nu sejena nu 10 lain sahabat sembarangan sahabat nyana teh hayang deuheut ka Gusti Allah, hayang deukeut ka Gusti Allah, ibadah deuk pepoharaan datang ka ngaharamkeun dahar, ngaharamkeun sare, ngaharamkeun kawin. Moal aing mah moal dahar, pokona mah deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Moal aing mah moal make baju nu bagus, deuk ibadah bae ka Gusti Allah, moal kebeli di dunia. Moal aing mah moal make kendaraan kuda segala onta nu bagus, aing mah deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Moal hees aing mah tipe-tipe deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Eta kitu teh dicarekan ku Gusti Allah. Kabeneran urang teh. Kabeneran kos kitu teh diulahkeun ku Gusti Allah. Emang urang teh diulahkeun ge geus kos kitu. Geus ngees bae peuting teh. Dahar atuh urang masa kacabrekna. Jadi kesimpulanna mah nu dihalalkeun ku Allah ulah wali-wali diharamkeun. Ulah. Halalkeun dahar. Lantaran kabeh ngabogaan hak. Sulut basang ngabogaan hak. Celi ngabogaan hak. Mata ngabogaan hak. Leungeun ngabogaan hak. Suku ngabogaan hak. Nu ngagantung deh. Atuh ngabogaan hak kan ngabogaan. Coba. Tadi bere dahar bahaya. Jadi eta teh ku Allah geus diatur, dahar wae dahar. Ngan ulah sok sambarangan can wayah dahar. Wayah ngaji dahar teu beres. Kuari urang ye dahar bae teu bagus. Nginum bae teu bagus. Hees bae teu bagus. Ngaji bae ge ngaji ye kakarak dibere 2 jam bae ge. Pohara geus culak-cileuk bae. Neuleuy ka jam. Karena di bari asalan mun kada kalohor mah rarengkot di masa. Eta ngaji teh. Sebab naon? Hakna geus lain deui. Hakna geus lain deui. Tuh. Ulah, Gusti Allah. Ulah urun la ayat la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Si hade urang teh jualan ge. Nu halal dijual nu haram ulah jeung eueuh bae aturan-aturan ku dihuram diharam jual beli mah sama antarodin innamal bai'u antarodin pastina ari sah na jual beli teh silih ridhoan hayang ngayaokeun ridho teh kudu make ijab qabul tarima meuli tarima ngajual. Iya mah jas, jang menteri doang tidak dijual kepada selian menteri. Jauh gitu.
Aing daek mah jeung kabel ya tolong. Aing mah cak egel jeung spotek aing mah ngajual teh ieu mah. Jang urang luar negeri doang, urang Indonesia mah. Aing daek mah tolong. Silakeun. Ieu mah ieu baju nu ieu mah ieu jang kiai doang teh dijual ka salian kiai, teu bisa kitu. Bebas antarodin senang nu meuli, senang nu ngajual, senang nu meuli, senang nu ngajual. Geus make tarima meuli, tarima ngajual. Berarti mah ieu nog ieu 1000. Aduh, pan murah amat 2000 nya. Kagetnya dapat nawar biasa mah turun nih. Kudu bakal grogol ieu budak ieu. Nawar sih naik. Biasanya kan turun. Kan murah amat. Bibi lain boga anak. Oh, lain deh. Paingan. Orang aya kadua ti endog. Ya ada tamu jualan naik jangan sorangan. Lurak lirik. Tah ieu. Kuari. Dilarang membeli bensin orang kaya. Teu narima emang kumaha sih jual beli kos kieu nya. Subsidi masyarakat teu kaharti. Lamun sampaikan ka diharamkeun orang kaya membeli bensin. Teh ieu nyokot dasar hukumna heula ti mana? Hajuk batasan kaya teh nu mana? Batasan kaya teh nu boga duit sabaraha duit. Lantaran kadang-kadang nyana naik Mercy jak hutangna mah ambalaya. Ambalain mata kurang mah teu serap ka nu sok make mobil herang-herang teu serap aing mah. Teu serap. Tidak mah lain kurangan barangnya ngobrol dasina mengambai ke handap barang ngobrol dari mana Pak? Saya dari Jakarta pakai waduh ya cak aing bos ya kajian gua. Ada apa ini Pak? Begini Pak Kiai saya ini waduh kelibat utang. Iya. Nyolong bade. Beda. Aya nu naik sepeda dong. Gubrak standaran aja sepedana ge. Gubrak bae darepeun imam. Wah, ieu budak di mana ieu? Normal henteu. Waalaikumsalam, kieu salam. Enak je. Kula tong jual dangder. Waduh, alhamdulillah laku gede kiai. Sebenarnya saya laku gede. Boga duit 3 juta jang kiai 1 juta. 3 juta bae. Seserian. Tupanya teh pohar eta nu begitu. Dibandingkeun jeung nu bos. Begitu balik nanti kalau saya udah kebayar utang baru si dekat tangkorak sia. Geus kumaha sia bae teh ulah menyokot ulah nyarita sodako geus. Jadi mah embung ieu diberek kudu boga hutang saya. Sebab mun urang diberek kudu boga hutang haram. Kiai ustad dibere duit kudu boga hutang hukumna haram. Sebab mereka urang mangan saukur sunah, ai ka ditu mayar hutang wajib ninggalkeun nu wajib, ngalaksanakeun sunah kiai na moal khusus ta salatna tah. Tah kitu tah. Antak cak kiai aing malah yang nyaho ieu nu merena boga hutang pan teh. Emang kiai Golkar mah kitu. Entak lo bapak nyakit ke di akhir zaman mah kuari teh kiai diberian kudu ngeridit. Pan eta boga hutang. Boga hutang tah. Di kiai na dibere. Mantap begitu didahar ku janjing anak pemajikan. Salatna masyaallah teu khusyuk jasa sebab nyana dibere haram narimana. Tuh, kos kada itu masyaallah. Harare sih jasa yang nu halal teh. Tah. Ulah sambarangan ye. Batasan mun cara tadi teh mah ieu batasan haram teh ka saha? Nu sugih teh sakumaha derajatna nu sugih, ukuranna sabaraha di Indonesia aya sabaraha nu sugih, aya sabaraha nu susah. Tah, eta teh hitung ku pamarentah. Mun di Kecamatan Pasar Kemis sabaraha nu sugih, sabaraha nu susah. Sabaraha yatim piatu. Geus ulah nyaritakeun nu sugih haram meuli bensin, nu susah bae bere duit tah. Eta kakarak mantep tah kos. Ngedukung aing ka pemerintah kos. Bila perlu aing jadi DPR na lah. Sugan be babari kawin jadi DPR. Aduh. Ulah sok sambarangan ngaharam-haram nu halal, nu nyarekana lain jelema, nu bogana nu boga hukum Allah Subhanahu wa taala. Entak cek ulah jadi Indonesia masing serikeun nyieun hukum haram ngarokok. Makruh lain haram, makruh.
Sakali makruh bae geus ulah sok ditekeun ka arah. Makruh bae selanan. Ke nu sejen aya elat nu sejen ari doh sama lain deui. Jadi ulah sok ngarobah-robah misi makruh titik. Geus sakitu bae selanan. Cenah kiai ge loba nu ngarokok. Kiai tolol teh nu ngarokok teh. Sebab teh nyahoeun ka makruh. Atuh teh nyahoeun ka makruh. Atuh cenah kiai sok ngarokok, atuh tanya heula kiai, kunaon mantak ngarokok? Aing mah nu mantak ngarokok teh ngaleungitkeun tunduh. Tunduhna teh jang maca kitab. Tuh lain deui pan. Ayo sia. Ye, kiai mah udang penting ngarokok. Kuna mendek tahajud ieu. Lantaran ieu rada naon kitu ngaranna tunduh we sugan bae ku rokok mah ngopi. Teu saeutik kiai mah ngopina teh. Teu saeutik 2 muk. 2 muk. Maksudna naon eta muk gede teh? Lantaran lamun sasedot 2 sedot masih keneh tunduh keneh bae diguyur. Iya lieu mata. Tunduh keneh bae di kopian ge. Pakai sanar ieu mah ti lo kitu pan. Ipan gede ieu mata ngeuti kopian ge cenah ieu tunduh keneh bae. Hees deui pan. Kopi-kopi, rokok-rokok hees mah hees bae. Ayo pangaruh ngarokok jeung ngopi. Wah. Ka awak teh jang pake ibadah. Eta bagus ka ditu nama masing-masingan ieu mah keur carita, makruh bae. Tuh. Gitu jadi ulah dirubah-robah nu haram nu halal nu makruh jadi ngeunaheun urang teh kana hatena pas ieu mah nu halal diharamkeun haram dihalalkeun nyeun deui undang-undang polisi wajib harus pakai lampu di siang bolong. Atupan budak leutik ge pan emak aing mah aya magrib teh ieu magrib kita ngawurungkeun lampu. Lamun kaberangan teh cak emak aing pareban. Lampu tah teu kadeuleu ku sia. Tadidikan emak teh leuwih nanceg ka budak tibatan ka polsek. Tibatan ka Polres, tibatan Polda teh nitah ngawurungkeun lampu. Budak leutik ge bingung. Bertentangan dengan emas saya tuh. Jadi hebatan mana ya hudang beta lampu pareman ku sia tuh biasakeun mana marah lantaran lampu teu dipareman hebatnya tetap mah hebatnya sejol be Kapolda harus dihidupkan lampu kalau tidak tangkap hilang waduh ieu si emak apa Kapolda sih nu salah ya. Ya terus disengsarikeun ulah ku kolot lah urang mah jageus kumisan urang mah nyengsarikeun teh geus ulah dianggap lah budak leutik teh nyengsarikeun cak budak leutik teh beurang-beurang make lampu ngalampuan naonnya urang teh ngajawab lah kan ka budak mah kan nyahona teh sportif ya nama pan urang ngajawab teh ka anak urang bah aya teh sih ngalampuan naon beurang gitu nyaho cak budak teh teh mun edan beurnya. Cak urang mobil urang ge dihurungkeun ieu mobil ieu edan sarua urang ge. Mah edan kabeh. Eta teu kaharti. Tah eta teh di Indonesia teh teu isieun tan nyeun hukum kos kitu. Mun ditaliti keputusan DPR bae piseungseureukeuneun rakyat. Polisi piseungseureukeuneun rakyat teu karasa. Mun aing jadi presidenna Kapolda eta pecat. Kakaraknya ya instruksi harus dihidupkan lampu semenit pecatin panggil sia tuh boga deg-degan aing presiden sia presiden rakyat Indonesia aing izin boga Kapolda sia pecat sia ku aing tuh menjadi presiden pecat mantak moal kebel aing jadi presiden nah harus mesti Allah kunon garari di Indonesia mesti ya Allah temenang sambarangan hukum mah lantaran ayat Al-Qur'anul kaya kulantaran nu ngomongna jelema gede kemudian ditegur ku Gusti Allah sedangkan kan ngomongna teh make sumpah Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Ali make sumpah pan ngomongna
kabehan make sumpah ngomongna wallahi demi Allah kaula moal dahar dek salat teh nurutan Kangjeng Nabi wallahi kaula moal kawin dek ibadah bae ka Gusti Allah kuari eta teh ditegur ku Gusti Allah la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum sedangkan geus make sumpah bebeja kabeh ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah atuh kudu kumaha kami panggil sumpah ieu ditegur ku Gusti Allah sumpah kami kumaha sedangkan sieun jasa ieu teh beusi aya 48 dirjeun iman Kangjeng Nabi tungkul telila malaikat Jibril sumping nyandak ayat ieu La yu'akhirukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum. Jelema gede mah nyeun kasalahan teh ku Gusti Allah ditegur. Sanggeus ditegur teh langsung pekna diabadikeun. Jadilah hukum syara. Cacak-cacak Sidina Abu Bakar, Sidina Ali, Abu Dzar Al-Ghifari henteu boga kalakuan kos kitu meureun teu aya teguran ti Gusti Allah meureun ka dieuna ambalayah jelema teh kulantaran nyana nu nyieun sasakalana turunlah ayat ieu jadilah keputusan hukum urang kuari jadi nyaho urang mah kuari pan keputusan hukum haram meuli bensin moal turun ayat ti Gusti Allah paling pamonggol nu turun moal aya tolak tilu jadi hiji moal aya turun ayat teh paling ge caci makian masyarakat kok kieu amat sih PKS gitu amat yang keputusan anak tuh kan nah iyalah lu dibere wahyu deui geus anggeus wahyu mah al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama lan nabi ya ba'di ca Kangjeng Nabi eueuh nabi age nabi tuginin lain deui tah kama kola Zainuddin MZ. Nah, iya turunlah ayat. Masya Allah, jadinya hopan urang. La yu'akhidhukum Allahu a'lamu bil muradih. Nyafat hukum Gusti Allah ka aranjeun kabeh. Billazi al-kainu fi aymanikum kulaga anu kapanggih nu aya dina sumpah-sumpah aranjeun kabeh. Sumpah lakun lagote hartina mayasbiku ilaihi lisan min gairi qasdil halafi suatu omongan sumpah nu katelanjuran lisan tanpa aya maksud sumpah kos ucapan manusia la Allah bala Allah urang Arab kos kitu eta teh sumpah lagun ngaranna walaki wakidukum tetap pilih Allah ngalap hukum karanjen kabeh tegas ayat keputusan hukum bima aqatumul aiman ku ucapan anu ku anjeun dibundalkeun dijadikeun kana sumpah bi an halatum an qasdin secara anjeun sararupa memang maksud sumpah tah kuari kurang bagi berarti lantaran cek tadi aya bahasa Gusti Allah teh la yu'akhidhukumullahu billagwi aya yaminul lagwi nomor kaduana walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman aya yaminul munakid nomor katiluna aya yaminul gomus tilu sumpah teh tilu ta sumpah teh nah ngaji bisa-bisa nyaritakeun sumpah tilu ka pamajikan ngaji naon ka haji tadi sumpah nah sabaraha sumpah asana tilunya opatnya aing tadi kerada ngalamun kan bisa gitu saya dengar aing mah tilu tapi nyawa coba tanyakeun tah tetangga lah tenang ka haji ngajina di mana anda pentak Lambon aing ngajina itu tukang sate teh. Kan didinya ngajina aing mah belajar nyieun sate. Oh, jadi kacilungok teh deuk neangan ilmu nyieun sate. Lain deuk neangan ilmu agama. Bolon budak. Nah,
Ilu sumpah teh. Aya sumpah lagun, aya sumpah munakid, aya sumpah gomu. Ilu tah panjang masa datang ke kiamat ngan aya engke ulama nu ngajadikeun opat. Tapi nu mutamad demet tilu unggal fikih teh. Ayat ieu ieu mantap patali jeung hukum hese asal patali jeung hukum hese nu lain hukum hese kok boy hukum hese sebab engkena ka ditu aya kafarat jang nebus sumpah nah nomor kahiji aya sumpah lagun teh kos kumaha dina ayat namangan saukur sakieu la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum teh nyokot hukum Gusti Allah yang teh teu mere putusan hukum kudu mayar kafarat lamun jelema sumpahna teh sumpah lagun mentak didefinisikeun ku ulama ari ngaran yaminul lagwi mah nya eta al yaminul latila ya ta'ala ku biha hukmun sumpah anu teu pacangreut tepat tali jeung hukum. Wah, urusan jeung hukum teu kudu bayar kifarat. Teu kudu apa? Qad warada an Aisyah anha qalat allahu wa kalamur rajul la wallah bala wallah. Eta Siti Aisyah. Ucapan jelema lu kasih matak di Arab mah kos kitu, di Arab mah. Urang nawa, "Tuan, ada apa Rahmah?" Ini berapa ini Tuan? Tasbih ini berapa? 10 rial. Oh 10 rial ya. 2 rial. Ruh Allah. Urang ada. Ruh Allah. Ya nama meruh bae teh kumaha indit ya demi Allah. Atuh teh kurang mah nita indit bae ulah maka Allah. Jada kok kitu. Rahmah, ruh Allah. Wah tuh. Tu Siti Roh mah seserian we teh nyahoeun nama. Sugan teh naon. Padahal mah indit ya demi Allah. Eta kurang Arab mah ta urang Arab. Ruh bae wallah. La wallah, bala wallah. Eta teh urang Arab mah babarieun jasa tah ngomong kos kitu teh. Urang ngomong kanyana, nyana. La wallah. Tidak demi Allah. Maka wallah bala ya wallah. Eta teh urang Arab mah latah sumpah teh. Ruh wallah. Alas wallah. La wallah, bala wallah. Masyaallah, eta teh ucapan kos kitu ngaranna sumpah tapi sumpah lagun teu kudu mayar kifarat. Jadi budaya Arab tina kaleupasan ngomong. Hayang kitu bae teh ngomong. Di urang aya kan. Sak aya ngomong entah mah demi bae. Entah mah sak aya ngomong mah demi bae henteu demikian. Aya bae. Da eta kaleupasan ngomong sanajan teu mayar kifarat ari doraka mah doraka ngan teu kudu mayar kifarat hiji ta eta nu kitu ngaranna yaminul lagwi catat ku aki-aki yaminul lagwi ditajong yaminu naon teh tadi teh aki-aki waduh ulah sok nginget-nginget nu kos kitu maningan nginget-nginget rangda nu di imam geus kolot sugan rangda nu daek kolot maki sugan hanakan deui cenah jang perang cakawe teh sial teh kiai cenah ditahan nyandung bae ka bapak aing ka salah ditahan gitu da aya komo teu ditahan moal sieulun ka bibi paldaikeun ngararandu kabeh ge bebejang itu bebejang loba nyawa boga anak 3 bae loba teh kos karar itu geus lah kos kitu ieu mah bab yamin ya hiji tangetkeun nomor kadua yamin akidah ieu ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان tetapi nenuku Allah dicokot hukum ayakne dihukuman kudu bayar kifarat ia adalah jatuh teh bima ku sumpah kotumanuku anjeun dijadikeun ngajadikeun sumpah
Bian halatun am kostin. Jadi kudaya sejak sumpah natea. Ta eta ngaranna yaminul munakidah. Iyalah nu wajib kafarat. Ieu dek nyokot hukum teh ya tina ayat kieu teh tah hese jasa. Jadi dia mah ngan saukur sakitu kan jatohna kana teu wajib kifarat, jatohna kana wajib kifarat. Eta lain pagawean urang. Sa Kangjeng Rasul aya ke Kangjeng Rasul nguraikeun ngan teu sacak les eta. Nah ku ulama lah di ijtihad. Tinggal urang mah sumpah kabagi tilu. Eueuh dina Quran mah teu ngabagi kitu teh. Eueuh lain pembagian eueuh ngan nyokotna kumaha? Nyokotna teh aya di mana? Aya tawao. Tuh. Mana? Ieu soal hukum ya, mentak hese ge ye. Ngaji ye, tetik. La yu'akhidhukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum hiji. Kuari, wow. Patutur-tutur jeung lakin. Pan lakin mah istidrok. Pembagian cek ahli usul fikih dina Jamul Jawami. Walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Geus dua tah. Katilu yaminul gomus. Allah di dia dicaritakeun ngan Kangjeng Nabi nyaritakeun ke nu katiluna. Manta ka dieuna gengke aya kiparat lagi kabagi-bagi. Aya make pembagianna kumaha jah teu dijelaskeun. Kabagi sekian cara urama menang Gusti Allah ngabagi melalui huruf atap au. Mana? فكفارته يطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم هجي أو كسوتهم دوا أو خير أبي قاسم بأولي أبي وأبيمي. Gua ngonteng ngaji Alfiah ge nyaho. Kulantaran atuh teu ngaraji Alfiah. Sia maka dia ge emang nyilib dia mah besi aya nu nagih kri nan kitu kredit mending nyaji aing mah lah anta teh jahor aing santri mah jahe nya teu dilu kadua katilu au tahriru raqabah tilu au yat'am wa syarti masakin au hiji deui kiswatuhum au tahriru raqabah au teh khair Kosim. Jadi ngabagi. Kabagi tilu berarti kiparat lagi. Ya, kabagi tilu. Ngan ke jumlah nama. Opat yang dihandap. Nah, kuari di samping eta. Ke awal ya. Dipilih hiji awali taksib. Ngabagi kiparat. Nomor kedua jatuh. Nah hukum make awali takhir. Berarti mukhoyar. Ke nate iya ya. Ke aya anu di istisna. Sebab dek di istisna. Kudu aya mukhoyar heula. Eta ngaji geus gadinya geus apeng-apengan geus. Ngaji naon teh si kiainya. Setan geus kok gitu. Sebab ndek aya nu di istisna. Ya, nu terakhirna mana? Faman lam yajid fa siyamu salasati ayyam. Aya deui kiparat puasa. Tapi paman lam yajid tak ndek ngaluarkeun nu itu. Berarti ieu teh kudu mukhoyar ke jatohna. Sebab ndek di istisna. Tuh. Kos kitu tah ngaji asal geus hukum kos kitu. Mata kudu samarangan ngaharam-haramkeun meuli bensin. Ditanya ke ayatna. Pak, haram yang kaya beli bensin ayatnya mana sih? Enggak usah tanya ayat. Yang penting nih. Apa nih? Kamu pokoknya enggak usah banyak ngomong nih. Cek di luar naon sih eta? Bukan sia di luar. Apa nih? Ayo ya. Dina minggu hareup aing dekat jero. Ulah istiqomahan di anak bentak kalambon. Saya malaikatnya asap kadinya. Ya Allah. Hukum imalalahunan ke ku hese nyaritakeun hukum hese ngabongkar eta kakarak bag-baganna doang. Bag-baganana asal geus hukum bage pohara hese mentak aya alatna paranti ge ijtihad. Ieulah aya usul fikih Syafi'i, aya usul fikih nu ngaran Jamul Jawami rangkuman tina 100 kitab. 100 kitab dihijikeun di Jamul Jawami. Mantak ngaranna ge Jamul Jawami. Mantak asal geus bisa Jamul Jawami we, gas pokona mah.
mun teu bener edan. Ngalantur cenah. Lamun bener geus cenah ngajambo-jambo. Mun teu bener ngalantur nu bisa jambo-jambo mah. Ngalantur. Sebab asa hebat cenah teh. Asa hebat. Otakna ge beda kadeleuna. Herang kos bol monyet, beda deh. Ilmu profesor sama lain lalagan. Mun bener jago kiai eta. Mun teu benerna sing serikeun. Ieu hukum sembarangan. Entek di urang teh loba santri-santri nu bangun hebat jamul jawamena tapi teu kapake ku kiai ge diseung-serikeun. Ngan antepkeun we lah jangan aja bisa maca jeung bisa nyurahkeun. Meraktekeunana nu teu pas. Iya, aduh. Waktu tamajang nyeun kitab, ayatna ieu, urang jieun coba kitab. Wah, gimana nyeun kitab pan ieu mah. Entek dijieun ku urang mahian wa ul yamin. Oh, qala qasama al ulama ila thalathati aqsam, lagun wa munakidatun wa gamusun. Amma hiya al yaminul lagwi, fa amma al lagu fa hiya al yaminul lati la yata'allaqu bi hukmut. Ta kitab ta nangieun ulama ta kos kitu ta. Menang tadi teh tak kabagi heula. Iya hese cenah kieu mantak belasan tahun ge ngaji. Moal bisa ku mingguan kieu moal bisa. Ya ngaji mingguan kieu mah ka sorga ge geus untung. Kemarin ngaji. Masya Allah. Mentak anak bapak di pondok ngadapang. Di pondok 12 tahun, 15 tahun. Eta teh puyeng hayang kawin. Lain ese ngaji. Hiburan hukum lah zetik ye. Ku ese na. Tak nomor kehiji. Ye yaminul lagwi teu aya patula patali hukum. Artina teu wajib kifarat teu kudu ditebus. Ngan tetep aya bebendu Allah. Kok latah amati sungut make wallah. Kok latah amati sungut make billah. Nomor kedua, ya, walakin yu'akhidukum bima qatum. Lakin huluk istidrak. Istidrak teh takibul kalam madah. Nah, berarti nyusul lu tadi. Nomor kehiji lagu, nomor kedua adalah ya yaminul munakidah. Pasti berbeda. Sebab asal aya lakin ge ngaistidrak nu tadi. Nah, dina alfiyahna ge ba jeung lakin teh ya. Lain deui fungsina takibul kalam. Lamun tadi heueuh, ieu henteu. Mun tadi henteu, ieu heueuh, kitu teh. Ieu mah keur carita babarina we heulana ieu ngomong jeung urang lembur we lah heula. Jeung santri onam temannya nama geus biasa ka bulak kabale. Geus biasa temannya nama kos kitu mah. Wabal kalakin ba'da masubaihi ma kalam akun fi barbain bal taiha tuh geus lain deui. Hukum teh tah. Oh nya heuh nya. Barang di alfiah teh lain samarangan alfiah teh. Mantap jelema nu geus bisa alfiah pokona dijamin we. Aya teh jelema ngaji alfiah deui tapi teu bisa-bisa hese nyata cenah aing mah. Kabeneran. Ya, geus aing mah kawin bae jeung Siti Alfiah. Mata kuja ada di bawah eta alfiah teh. Ai bisa teu. Ieu bebeja ka guruna. Hasil ngaji teh kiai teh ieu. Oh nya alfiah nya. Sok diceklan we cenah kukula teh moal poe. Ngaji moal bisa teu pira nyekelan susuna atuh. Aduh, Masya Allah. Nomor kedua yaminul munakidah. Nah, fahiya yahlif ala amrin fil mustaqbal. Sumpah kana hiji perkara dibakaleun mustaqbal teh. Sumpah kana hiji perkara nu encan, nu bakal disumpahan punyana. Biaya palahu awalajab palahu tapi sumayah ni supiyaminihi. Kadituna katabrak kunyana sumpahna teu sesuai jeung omongan sumpahna. Nah, nu wajib kifarat ye. Fahadihi yajibu fiha al-kafarah. Kama fassalah al-Qur'anul Karim. Sakumaha dijelaskan ku Al-Qur'an. Ieu fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin. Akur saja ngeta. Ieu ulama teh dilempengkeun meunang ti Kangjeng Nabi, panjang teuing mun jeung hadis nama
Nah, kuari urang keur nyaritakeun ulama Imam Jalaluddin Jalalain. Yes. Hiji jelema sumpah kana hiji perkara nu bakal sumpahna biayab alahu semayah itu. Nyana ngomong kieu ye. Aing sumpah demi Allah. Bulan hareup aing sumpah ieu nya moal datang deui aing ka lembur Cikupa. Sumpah demi Allah aing moal nincak deui kampung Cikupa pisan bulan hareup. Ku greget-greget aing ka kiai urang Cikupa, ku greget-greget aing ka musuh urang Cikupa, ku greget-greget aing ka diputuskeun cinta ku Sarwiti. Dengekeun ku Celisia, demi Allah moal lincak deui aing ka Cikupa. Dan kira tikuari atau bulan hareup. Teh begitu bulan hareup nyana datang enggak gitu. Sarwiti ka Cikupa. Eta kanan ngarumpak sumpah. Nah, iya, pengaruh sumpah bahaya we takut itu kudu kiparat. Demi Allah, aing mah pokokna mah moal ngadahar-dahar belut deui. Moal aing mah. Demi Allah. Kunaon gitu? Sok gaceng. Sia teh kudu dipatali ke daya aing mah. Demi Allah. Moal aing. Tah, ai prak di subuhan belut. Didahar kunyana. Nyaho bari eta teh belut. Didahar. Ieu kudu bayar kifarat. Eta kos gitu. Eta teh kos anti kalori umi. Bayar kifarat teh. Mana teh kos tonggok mah kaulah kos zihar, sumpah zihar. Demi Allah, anti kalori umi. Nah, eta ge bayar kifarat. Sarua. Tah omongan-omongan nu kos gitu. Si hade tah eta tah. Dek migawe gitu atau moal migawe atau dek migawe. Nah, ieu nu kos kitu bahaya mun dirumpak sumpah. Nah, ieu wajib bayar kifarat. Dan lain-lain sebagainya si hade kaya kifaratna teh. Fakafaratuhu yat'amu 10 masakin. Kayak kifarat nomor katilu sumpah teh yaminul gomus. Sumpah palsu, sumpah bohong, yaminul gomus. Kos kumaya yaminul gomus ma al yaminul lati yata'ammadu fiha al insan al kadhib. Sumpah anu pake tata genan ku manusia sumpah. Nah, padahal bohong. Sumpah bohong ngaranna. Eta nu kos kitu ngaranna sumpah disebut yaminul gomus. Bahaya ieu mah. Kos kumaha teh sumpah yaminul gomus teh sumpah gomus. Gagauli wallahi mau baal tu gajah. Moal migawe kana anu kaula. Padahal mah waqad fa'alahu. Teu migawe kuda kana kos kitu. Padahal mah qad fa'alahu. Ieu pejabat ya loloban deui. Pejabat 99,9% pejabat. Pejabat korupsi misal. Nah, misal contoh. Datang KPK. Bawa kemeja hijau. Setelah diadili di meja hijau, di sidang penemuan dari KPK. Bahwa saudara telah melakukan pekerjaan yang tidak menyenangkan terhadap masyarakat, ialah membobol dana-dana masyarakat sebanyak 500 triliun. Masyarakat mau dibelikan kasilet buhar eta. Koboka cendol asana tsunami eta. Sidangnya nyana ngomong, "Pak, mohon maaf. Saya didesak, dihukum, disangka saya melakukan korupsi. Saya sama sekali tidak mengakui. Padahal ada korupsi. Saya tidak mengakui. Cek Hakim, menurut data-data
dari Fulan dan Fulan, dari Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, bahwa Anda betul-betul telah melakukan korupsi. Mohon maaf Pak. Sangkaan saudara, sangkaan bapak anu, saya bisa melakukan sumpah untuk menyangka. Sebab beliau menyangka saya korupsi pada tanggal sekian, saya pada tanggal sekian, tidak ada di Indonesia, sedang ada di Anu. Fulan bin Fulan menyangka saya melakukan demikian, saya tidak ada. Sebab waktu itu, musyawarah partai, saya sedang tidak ada. Dan lain sebagainya, bohong. Dengan demikian, saya tidak melakukan korupsi. Anda siap sumpah? Siap. Lakukan sumpah. Demi Allah, saya tidak melakukan korupsi sepeser pun. Kecuali 500.000. Sepeser pun tidak. Kecuali, tolong. Saya tidak melakukan. Demi Allah. Sumpah bohong. Kita yaminul gomus apa gitu tak. Padahal nyana ngalakukan untuk melepaskan hukum dari jeratan-jeratan hukum, membersihkan diri, berani sumpah make asma Allah. Ngaran Allah anu luhur pakai sumpah bohong. Allah nu ngutuk. Allah beureun. Sia ngalakukan kos kitu make ngaran-ngaran aing anu mulia cak Allah. Goblok sia. Nandak disebut dah yaminul gomus. Nu mentak ngaranan gomus lantaran lianahu yubasu sahibu fi nari jahannam. Nyana bakal dikelemkeun, digodog di sana neraka jahanam. Cak Allah sia ngalakukan kejahatan, membela diri, membersihkan diri, cuci tangan dengan memakai nama puncak Allah yang mulia dan agung. Sembarangan bae sia aing teu senang ngaran aing teu sia pakai sumpah, jangan beresan diri sia. Wari malaikat. Cokot, seret, oyang di neraka, gebruskeun, ulun, golakeun. Yuk maksudnya artinya ditelemkeun. Kelemkeun asal muncul kalau dikualikan mau kemana lo, ha? Mau kemana? Ke atas ya. Kelemkeun di. Kerbak. Aduh, 500 triliun kerbak. Aduh, cek Nazarudin sial kerbak. Aduh. Naik kalau malaikat zamannya guys, mau kemana lu, ha? Mau kemana? Hah? Kurang dalam. Ya, gua dalemin lagi. Gomusnya dikelem-kelemkeun. Sing hade tah. Masyaallah. Mantap. Akhrajal Bukhari fi sahihi anna Arabian sa'ala Rasul. Hiji lalaki sumpung ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Cik eta lalaki mal kabair ya Rasulullah, dupi dosa gede teh naon ya Rasulullah. Gola saur Kangjeng al-isyraku billah. Ngarijengkeun Allah pangeran musik aya 2 aya 3 atawa nganggap pangeran kalain Allah eta kabair. Gola cik Arabi summaza naon deui ya Rasulullah? Gola saur Kangjeng hukukul walidin. Kabair teh nyarekanan indung bapa, nyentak indung bapa. Gola cek eta Arabi sumamaza ya Rasulullah. Naon deui ya Rasulullah? Gola cek Kangjeng Rasul al-yaminul gamus. Kabair. Cek manehanana wa man yaminul gamus ya Rasulullah? Ayaminul gamus teh nu kos kumaha ya Rasulullah? Gola saur Kangjeng Rasul allati yaqtatu biha malam muslimin huwa fiha karib. Jelema anu ngerau harta hiji jelema, anu nyopet harta jelema, anu maling harta jelema, ngerampas harta jelema muslim padahal nyana teh bohong, ngerampas harta make sumpah padahal bohong. Ieu ngaranna yaminul gamus. Nu cak Kangjeng Nabi di akhir zaman bakal loba jasa jelema anu ngerampas harta karuhuna, ngerampas harta tetangga, ngerampas harta rakyat, make sumpah. Ieu bakalna ieu lolobana adalah amir, sultan. Kuari coba ketika sidang nyana cuci tangan, tidak saya. Kabeh tare demi Allah. Wallahi saya tidak melakukan itu. Wallahi saya tidak melakukan itu. Ieu keur carita pamarentah, keur carita rakyat. Jelema leungit sendal.
Saling cenah kadang-kadang isukna kapanggi aya jelema nu make sendal. Ieu sendal saja. Aing moal pati-pati dipake ku aing lamun aing, lamun lain aing. Elah kari-kari. Ulah sok kekituan teh teh. Sok kari-kari teh heula sabar heula. Ieu bangun akur jeung nukulan nu leungit. Di mana sia leungit teh? Ngaji di Cilongo kamari. Ngaji mengaji bae ulah sok maju. Tata level leungit sendal ka aing. Heula-heulanan terus menelelan. Ideule gue. Iya akur ieu tah. Ieu na ge di toel aing teh setting. Lah, kita malu aing. Sia ieu meulina di mana? Aing meulina tuh di warung anu. Bara duit sia. Ulah loba mau. Mana menu aing? Ieu nu aing sebenarnya mah tandana aya ieu. Sebisa. Tetap ku aing. Aya keneh kuetan sina ge ngan kuari leungit. Atuh lain aya keneh leungit. Sok namanya ngaku, ya ngaku. Oh, pada sek. Aing kieu bae aing mah daripada aing ka hakim atau ka kiai aing mah kuari mandek nanyakeun teh aing ngadenge si sia bae. Ieu bener sia. Bener aing mah. Lain sia sumpah nih. Yang nyalametkeun diri nyana sumpah. Sok sia sumpah. Woi, demi Allah bahwa ieu bener-bener sandal aing. Karena aku sia. Atuh geus bawa ku sia, ari sia bisa mah ku sumpah sia. Padahal nyada datang ka imam ngalamun aing make sumpah. Padahal mah ieu bener-bener nang maling aing ieu. Eta nyalametkeun diri ku isin ku ego, wani sumpah padahal bener maling. Ieu adalah yaminul gomus, sekedar sendal mejeusna jang ka neraka jahanam. Sendal doang ku sumpah. Cepit deh sendalna. Eta yaminul gamus, eta gitu teh yaminul. Kak, cek pemajikan. Aya naon? Kaya deh, Diuk. Ih, budak leuwih-leuwih ti ka polsek nanya deui. Aing di apa ya burung? Aya peribahasa lamun urang kanu kolot asa deuk ka Kapolsek, Kapolres. Lamun urang deuk kanu ngora asal deuk ka istana. Waduh, nu nyandung teh kos kitu sloganan. Lamun dekan ngora, wah inilah istanaku. Waduh. Lamun dekan kolot, inilah polresku. Ayo dek di BS. Dia kak, no kolot ya. Dia bekos kebocongnya emang menyandung gitu. Nurut pan kan kolot. Iya telupoy, iya terbalik kasih mana? Bisnis tahun yang saha. Atau panding babaturan, pan kamar jamper kadiri. Ya, terpercaya. Iya tuh sih dek percaya ka salaki dek percaya ka saha. Mana bisnis lupa itu balik. Coba ya mam bisnis naon nih bisnis naon orang nu ieu nu kolot geus nyahoeun bahwanya na teh anu. Aduh. Bisnis naon Kak? Bisnis rotinya. Alah, gua lagi nyaho jasa Kak ulah sok buka bisnis. Tidak kakak kasih kupa pan kakulon, Cikulon aju kawetan. Eta bisnis sisinya. Hah? Pancak kolcak salah kini pan nyahoan lain siang gitu. Ya. Emang teh nyaho. Wah, ngomong naon atuh salah ki pan ge. Kepoconge pokona. Ngomong Kak. Ngomong salah. Siksa lagi. Kita tuh aing dia boleh carikan baik ku siapa lain salah lagi. Dia kawin bebeja. Aing kok mau bebeja tuh bebeja ge aing carikan. Kok mau bebeja cek teh asai. Aduh, cakatena teh. Berapa bebeja macamnya. Wah, geus ngacak, geus ngomong. Tuh, sakieu ge aing teh bebeja sia kosu kalap kok mau bebeja paes jasana. Kitu nu nyandung celok bebeja. Sebab rumusna bebeja diizina. Mending maling-maling bae. Kuari kieu. Kak. Kula merek nanya bae hiji jeung dua ye. Artina kakak ieu sabenerna kawin apa henteu sih? Ulah sok macem-macem. Balik sumpah. Wani. Ayo coba sumpah. Ya demi Allah, henteu kakak mah teu kawin. Eta nyalametkeun diri di mata nu kolot, nyana sumpah demi Allah kakak mah teu kawin. Nah ya gomus.
Lumayan ya yang ngojai di neraka jahanam ya. Sing ada tak kos gitu tante sing ada. Kawin mah mendingan sportif bae. Kak, hiji jeung dua kalau maneh nanya. Kakak kawin tante? Heeh. Naon sih ya? Betul beja. Ya itu mah hak aing. Hak prerogatif. Wah. Keputusan ada di tangan suami sama kok gitu mas. Usaha aing, duit aing, dipakai kawin ku aing. Ya terusan naon di campur. Pan kula pamajikan tak salah. Saya udah bingung. Hayang naon sih mobil geus dibelikeun, kamari motor geus, imah geus. Atuh aing geus kawin dia atuh aja. Ya aing teh lalaki, aing teh dikuturkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puyangeun nya tah, geus meni kitu kan daripada sumpah bohong. Daripada woi teu nyalametkeun sakitu doang padahal mah nu kolot geus nyahoeun. Atuh mending terang-terangan. Ya kan kakak kawinnya, siang jauh dan jauh. Geus gimana kawin tante? Heeh, geus naon heuh? Eta kakarak nu kanyahoan deui ngesuk aing kawin deui. Ayo sia. Guys, kurang mah ditinggalkeun we. Moal aku yang bisa ditinggalkeun mah moal. Henteu kurang mah balik we. Ai balik ona we mah kolot teu masalah ke aing diangkeun deui. Eta hebat tah lalaki nu geus kitu tah. Ulah sok aju balik diantepkeun eta. Tolol sama lalaki geus kitu mah. Balik anterkeun lah. Bah, ya hayang balikeun lah ieu. Ke kukula isuk diteangkeun deui. Jadi koso masalah teh bidug emang teman jelema. Koso masalah teh kos kitu. Aduh, masyaallah. Balikan deui Aminul Gomus ya ternyata loba di kalangan maling, di kalangan pedagang. Nah. Iya kula pan meuli di mamang ieu 5 kilo pan barang di timbang kula ieu kurang ieu. Timbangan kula mah 5 kilo, demi teh 5 kilo bener-bener sama surut di jalan. Di jalan surut datang ke 1/2 kilo. Heran aing mah ya ente mamang mah udah demi Allah bae ente tengurangan. Demi Allah bae mamang geus sieun cenah moal demi Allah bae. Bener mah demi Allah bae mamang mah tengurangan tina kiloan pokona mah kitu bae. Gomus. Padahal nyana ngurangan ima memang ieu kiloanana geus dikondisikeun dada kurang, wa ima keur waktu nimbangna nyana cepet teuing, tak tiktok dan nimbang jagoan biasa kareta. Kalau geus mikiran deh. Mana ieu manina? Sake 2 kilo. Tuh nya. Wih, ieu main ieu na ieu katrok-katrok. Ai kalau baheula panimbang teh teh komun make kos kieu mah teh. Kurang leuwih didelekeun urang haneutnya. Haneut kan. Tambahan deui ku nyana tah. Supaya haneut kolot baheula mentek berkah ka beuli sawah. Sawahna katurunkeun ka anak ka incu. Ka eta teh karasa ku incu bae. Ieu bapak kolot teh baheula dagang karasaeun berkah lantaran nimbangna. Ku ari mah encan karasa ka incu boro ka incu ka anak geus beak mun teu ka beuleuman disita. Henteu disita ambu aya beak teh geus. Eta teu berkah teh geus kitu teh. Teu berkah ngaranna. Masa kayaknya keberkahan dagang bapak kolot urang deuleu hasilna. Mun karasa ka incu bisa ngarasakeun berarti jujur ta bapak kolot. Kitu bae teh mah komo ka bawa mah jujur. Nih di kalangan maling, sumpah, kalangan korupsi geus puguh sama maling-maling kene ngan gede. Kemudian di dagang gitu kene. Di segala rupa baelah yaminul gomus dinyandung yaminul gomus ngeui bahaya gede. Nah, iyalah nyalametkeun diri maka sumpah bohong gomus. Ieu bakalna asal muncul kalau malaikat kerbek. Panas ya teh lain dalagan ribuan tahun pan ngagolot trokeunana ge. Kamana sia? Aduh, jangan aing kadung gede kana kolot ngabohong ada panas aing aya ka dunia deung moal ngabohong aing kana kolot aduh tak rasakeun kana kolot teh rasakeun nu kolotna aya di luhur jembatan Siratal Mustaqim nyana keur kaje emang kaje ka neraka udah nih bang gara-gara siau ada ge dadah kaje sial udah
Kan orang kita nyerinya di dunia nyeri, jadi akhirat begitu-gitu. Kuno kolot, dadah saja, ulah mendekat sorga Firdaus. Aduh, budak pula datang ke kos gitu, sama ningan ulah jantung lah. Aican eri dau tino kolot mah. Geus bari lamun urang usaha rada bagus, bebeja bae. Usapa. Ya, dengekeun we. Kunaon? Urang mobil geus leuwih ti 2, aya 3. 5 tuh dia ge bisa. Ayo. Ieu mah kira-kira. Mukir carita kira-kira. Kunaon? Andai kata ieu mun didinya di baturan deui jang nu nyangu. Mesti capek teuing. Oh, Pangladen. Heeh. Urang mana tuh? Hadam, babu ai sia tuh. SDM pasang atuh. Segala babu, segala. Maksudnya kieu, lamun atuh sia geus nyana, atuh pan masak, hujan masak nyana geus. Maksudnya kawinnya Kak? Kira-kira gitu. Aican menang izin lu nyarekan mun wae aing mal. Kemal, kayak isuk aing briefing deh jeung sia. Aduh, Masya Allah, ieu cerita jadi kesimpulanna heula sumpah kabagi tilu. Aya yaminul lagwin, aya yaminul munakid, aya yaminul gemus. Yaminul lagwi teu katrap ku hukum, yaminul munakid katrap ku hukum, yaminul gemus mah geus teu katrap ku hukum deui engke. Henteu tah sumpah kos kitu mah teu katrap ku hukum tah tangan, geus teu kudu hukuman ku manusia cak Allah ku aing dikerbekeun. Nu katrapan ku hukuman nu di dieu ye. Walaki yu'akhizukum bima aqadtumul aiman. Tinggal urang ku ari ngatur kaparatna. Nah lantaran patari jeung hukum hese. Wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. ورضي الله تعالى عن ساداتنا وصحب سيدنا رسول الله أجمعين أمين يا الله ورب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. Aya jelema pelit. Dasar pelit. Pelit teh barang bere. Nyana keur kieu bae dihareupeun ieu mah jol aya nu menta-menta. Begitu aya nu menta-menta maksa. Kulantaran maksa diberelah ku jangan minta duit. Dibere duit. Indit. Karak ke 10 lengkah babalik deui. Kula minta cai atuh cekeuna. Cai ke atawa kopi, atawa susu, atawa naon jeruk. Ah, geus bare duit tangga tadi tuh. Duit geus bare minta deui bae. Henteu atuh kula naon bae nu aya kue-kue entah geus kana tuh indit. Bare duit sia. Bae indit. Kacaritakeun peutingna ngimpi teh jelema nu pelit teh. Begitu ngimpi kiamat, begitu kiamat langsung giring, mahsyar, kebeneran, nyana mah pelit ngan sholat mah osok, akhirnya ke sorga. Barang datang ke sorga teh, nanaon di sorgana, nanaon, imah kadaharan bubuahan air batur mah ala lagreng. Oh, Kiai Ajizi geus boga, Kiai Giru Babai geus boga, kabeh Kiai Ade geus boga. Haji Pendi eueuh nanaon. Ya Allah, ya Rabbi nyana lulumpatan ka dieu itu hese. Eueuh nanaon. Akhirna kan nyana bebeja. Ka pagaweana malaikat ayeuna naon ieu surga kok teh sesuai aya nu diucapkeun ku Kangjeng kitu cenah cak Kangjeng di surga mah serba aya kok
itu batur ala lagreng, kendaraan mewah, pakaian indah, bidadari ngebereleng, bubuahan lo. Kulau boro-boro nanaon ieu. Ieu naon boro-boro bubuahan. Ieu sakadar saasuk-asuk bae. Ieu bohong ieu Kanjeng Nabi. Cek malaikat anu asup ka sorga teh eta teh geus untung. Adapun ngabangun sorga kumaha di duniana. Lantaran ieu maneh mah teu daek ngabangun di duniana. Ieu ngan saukur sakieu-kieuna doang. Ieu ge lahan talahan cak malaikat. Eta ge kamari be maneh mere duit kanu menta-menta teh tah. Lamun teu mere duit mah teu boga lahan ieu ge di sorga. Jasa langsung hudang merenung. Hudang langsung kieu ya Allah. Ya Rabbi horeng di sorga ge aya pelitna eueuh bangunan. Eueuh bangunan. Tuh, bangunan, makanan, nanaonan, masya Allah. Eta ge nyana boga lahan mere teh eta duit ka jelema nu maksa. Di harita nyana barahan bae geus terus. Asal anu menta-menta, ha, komo jahe mah. Tong barahana overdosis tah mah. Barahan bae geus naon aya. Masya Allah. Akhir hayat jana dibere ngimpi deui ku Gusti Allah. Begitu ngimpi asup deui ka sorga, ya Allah ya Rabb. Bangunanna indah, bubuahan loba dan lain-lain sebagainya mencukupi. Nah cak malaikat, iyalah bangunan maneh nu baheula mangan sakadar boga lahan di ala kadar lantaran ngabungahkeun kanu menta-menta. Nah ieu buktina sorga ge saeutik. Lantaran kuarima loba jasa maneh ngabangunna. Nah ieu seperti ieu. Eta geus digambarkeun model kos kitu ge urang pelit beja. Teu daek barahan teh teu daek. Pelit bae. Ieu kurang kumaha kula dongeng kanya nangis sering jasa. Jak kuari. Kuari teh lain tambah barang tambah pelit. Masya Allah. Nah ieulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang bakal balik ka lembur nu asli. Apakah orang dek ngabangun neraka mawa suluh ti dieu berbagai permaksiatan nuku urang dibangun atau orang dek ngabangun surga melalui ibadah terserah eta bakal aya rada diserahkeun ka urang kabehan. Nah ngan sing hade urang salila hirup hiji nu paling istimewa hirup mah ulah ngadoakeun jore ka batur teh eta. Lamun geus bisa ulah ngadoakeun jore ka batur geus wali tuh. Ulah ngadoakeun jore sama sekali bagus bae geus. Kumaha Allah bae. Jelema nu mantak diangkat jadi nabi, nu mantak diangkat jadi rasul lantaran genna teh geus jelas nyana teh istimewa. Nu mantak diangkat jadi wali lantaran nyana teu pernah ngadoakeun goreng ka batur. Mantak Allah pernah nanya ka malaikat Jibril, "Nun Gusti, mun mana dijadikan manusia ku kaula mana ada kumaha ibadahna?" Ih Gusti atuh nyangakeun sadaya-daya atuh abdi bajadu Gusti teu terang nanaon. Adapun ibadah jeung teu ibadahna ge atuh kumaha Gusti bae. Bagus cek Gusti Allah. Tetapi lamun maneh ku kaula dijadikan manusia endek kumaha ibadah maneh? Pilihan maneh heula. Hiji abdi mah endek beberean bae moal eureun-eureun. Dua, nomor kedua kula mandek nulungan besalila hirup kaula. Tilu kula mandek mengabdi bebeneran ka Gusti moal aya jang abdi. Nomor kaopat abdi mah teu hayang ka surga, teu hayang ka neraka. Tah opat perkara abdi mah. Tah Jibril nu mantak maneh dijadikeun Jibril ge ku kaula lantaran boga kahayangna seperti eta. Lamun urang nuturkeun seperti eta, urang ge ongkos malaikat Jibril. Minimal ganti ngaran Jibril lah. Ta eta hebat malaikat Jibril. Salila hirup kula mah deuk beberean bae. Bu pon ware eta boga niat deuk beberean teh pan ieu mah lain hayangna dibere. Ih teu meunang manggih nu sugih.
asal mangin nusugi bae haju bae nyieun bae nyen proposal bangkawar aja sih nah ieu urang ulah ngadoakeun goreng baheula di Mesir aya hiji sepasang ustaz jeung ustazah magahan ngaji susah suami istri susah maisyahna kahirupanana ngan boga kotok-kotokna hiji endogan isuk jual endogan jual eta we maisyahna tanyana mah geus teu bogana naon deui bagawena ngan magahan ngaji tetapi nyana bisa seserian jeung pamajikanana lempang indah teu pernah we kadeuleu pasentrok teh teu pernah pan urang mah di jero mobil ge teu nanya jeung pamajikan hareudang ke jero mobil AC mah AC hareudang sial teh urang curug tolol ieu teh bukan naon tapi bangunan teh adem ayem ya Allah eta indah aja serta imah tangga kos kitu teh susah tetapi kadeuleuna halimpu nu ngaraji loba ayalah pamalingan hasud cek babaligan ieu ustad bangunna teu pernah bentrok cek kene paling ku aing kotokna teh emang pamalingan mah kos kitu intip pas isya paling bawa isuk-isuk teh ngajual endog teh kan si kiai di deuleu bebeja eueuh cek pamajikanna ka kotokna ge eueuh kotokna eueuh boro-boro ngajual endog urang kotokna eueuh jangan ku salaki aja eueuh geus seserian kabeh ge atuh meureunnan kotok-kotokna Allah dicokot-cokotna Allah ku Allah atuh urangna ge atuh Allah ieu lang ge urang paeh ku Allah eulah ka cenah geus lah urang mah poe ieu ulah dalalahar ka lah ngeunaheun teh ngadenge kitunya asana tiis teh ka hate ngeunaheun moal aya dicurug mah moal oh sing jeleger atuh aduh jianana jandela peupeus hiji bae mah ya Allah ya Rabbi masyaallah geus tenang tentrem lantaran jelema mah lamun pasrah ka Allah janji Allah bakal ditaekeun bakal diangkat ti isuk doang ka zuhur ka asar masyaallah begitu asar aya deui nu mere kotok cak sakawal mah 10 cak sakawal mah 100 nya mah geus tenang-tenang bae tinggal pamalingan ku ari cek pamalingan teh aing lah sia ustad tinggal ustad pencit bae sia kotok dipencit bismillahirrahmanirrahim maling ya biasa mencit kotok mah bismillah nu anehna begitu kotok dipencit bulu-bulu kotok kabeungeut narempel jaranadi kabeh jadi beungeut da ieu pinuh ku bulu masyaallah cabutan jadi deui harita kene cabutan jadi deui ka dokter terus diberesa jadi deui geus ka dokter terus ka kokolot kayak cabutan jadi deui kadukun jadi deui ramuan geus diinum geus jarah di eta jadi bae ayeuna kan nyana bingung ieu bulu kotok jadi bae sakene ayeuna nanya lah nyana ka Ba'dul Arifin mun ceuk urang wali ahli Allah datang nyana ka dieu Waalaikumsalam naon kula maling kotok kiai sia teh kiai dipaling maksudna cenah teh lah ulah halalim puting be tak kiai ayo ieu barang dipencit di bulu kotok ka dieu ka beungeut geus ka dokter geus ka dukun geus ka nu bisa ramuan jadi deui nah ieu kumaha cenah kene istikharah si kiai teh ka Gusti ieu mah panyakit moal cager lamun lain didoakeun jore kudu dipalingna
lamun nu maling lamun nu dipaling ngadoakeun goreng cager, lamun encan ngadoakeun goreng mah ieu terus datang ka pae ke mah cager-cager. Masya Allah, itu mah hiji sakitu bae geus. Geus atuh kitu mah ngutus jangan ngutus supaya ngomong jore. Kiai lain kiri lain boga kotok boga tapi kotok ka mana maling nyaon teh nu malingna kitu henteu kula lamun ngabejakeun nu maling mah teu kudu henteu ieu mah kieu kiai maksudna ieu aya geus nyaho makan kiai deuk kumaha tah deuk kumaha atuh doakeun bae doakeun supaya ku gale deuk ulah sial kiai hese jasa cek hese jasi kiai. Masya Allah, terus isuk datang deh ke ibuna, baji, jadi lain boga kotok, boga, cekena. Itu hari, anu maling, cekena kotokna. Nyaon teu nu malingna? Eta urang dia sebenarnya, urang mama lagi kajian gerak Allah. Lain kitu bi, aya geus kajauhan mah panu malingna bisa dipanggil, bisa dinasehatan atau kurang bisa dicarekat. Ulah, nyana nang Allah. Lempang nage nang Allah, maling nage eta teh meunang gerak Allah atuh kumaha Allah bae. Ngogedean buluna. Lain cager. anu diutus dicarekan goblok sia. Kamari mah teu paranjang kieu cagena ya. Asal beuki bagus bae bulu manjangan. Ya Allah ya Rabbi geus datang deui ka dieu teu daekeun ngadoakeun goreng. Masya Allah eta kiai kuat jasa. Kuat. Akhirna meleh deet nyana datang tadinya. Waalaikumsalam. Isa. Kula nu meuli kotok. Kotok san. Kotok kiai. Oh, Masya Allah. Atuh masalah meuli kotok kok. Buluna jadi kadinya. Ya iya. Jadi kula geus ka mana ieu teh cager-cager. Nah ieu mah eueuh deui jalan cek kiai anu di anu hiji-hijina cara supaya cager lamun kiai ngadoakeun goreng ka kula ya tuh kula mambung ya kena ngadoakeun goreng mah teh jeger ka Allah nang Allah manjangan deui nyana sujud di dinya artina ieu mah doakeun goreng ya supaya jadi obat bae ieu mah kula mah doakeun goreng kula deuk kumaha tah kumaha nu penting kula cager. Dia mah ngadoakeun goreng ge lain naon supaya kula cager bae. Akhirna nyana merenung ka Gusti Allah demi kecageran. Akhirna nyana ngadoakeun goreng. Maksudna mah supaya cager, henteu aya naon di hate. Jang nyageurkeun. Ya Allah ya Rabbi. Hamba Gusti nu maling kotok kula anu kula ieu teu pernah ngadoakeun goreng, makin kula teu ngadoakeun goreng makin panjang buluna. Karunya kula ya Allah ya Rabb. Ieu jelema nu maling kotok nyanggakeun sadaya-daya kula tersep jasa sabaraha mah dipali ku jelema ieu atuh baleslah Gusti sakumaha pagawean jelema anu maksiat harita ke anu cager cager spontan kiai kotokna paraeh kabeh anu tadi teh nang pamere teh lantaran ngagonengkeun goreng ngadoakeun goreng paraeh kabeh kotokna dibales tuh jadi eta teh sebenarnya namanya embung ngagondokan eta mah sakadar ngobatan. Nah ieu konsep hirup urang deuk jadi kiai deuk jadi pedagang deuk jadi pemerintah TNI deuk jadi polisi deuk jadi daun bae hiji bae ulah sok ngadoakeun goreng ka batur insyaallah geura indah jasa jah hirup teu kudu jadi kiai. Untuk kuda jadi kiai kanjeng Nabi berhadapan jeung panglima perang apakah kanjeng Nabi nitah eureun ka panglima jah henteu kanjeng Nabi kapanggih jeung polisi askar apakah kanjeng Nabi titah eureun jadi askar henteu kanjeng Nabi kapanggih jeung petani sugan kanjeng Nabi nitah eureun tani henteu kanjeng Nabi kapanggih jeung pedagang sugan kanjeng Nabi nitah eureun dagang henteu ban kanjeng Nabi mah mangga kabeh nu penting takwa ka Gusti Allah sebab etalah bekal jang bahan balik ka lembur asli. Urang jadi polisi sing jadi polisi nu takwa sebab polisi ge bakal paeh. Urang jadi TNI sing jadi TNI nu takwa sebab bakal paeh.
urang jadi pedagang lanu takwa sebab bakal paeh. Urang jadi kiai lanu takwa sebab bakal paeh. Di kiai kalau banu teu takwa. Kiai. Begitu di Lampung. Di Lampung mah teh. Sarua, KTP-na orang pondok eta. Sarua. Nah iyalah. Jadi urang kuari berusaha jadi jelema anu takwa ke Allah dengan posisi anu geus diatur ku Gusti Allah. Kula sok dongeng di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir. Aya seorang tentara datang. Waalaikumsalam. Cek tentara. Kula kabita jasa ka Tuan. Ai kitu. Asana ngeunaheun jasa hirup Tuan mati majlis ka masjid ka imah. Di majlis ka masjid ka imah. Ngaji zikir maca kitab ngaji zikir ngeunaheun amat ai maneh naon ulama ieu keur perang melawan tentara Mongol di perbatasan. Tuan Syekh Abdul Qadir langsung tungkul tangga seri cek Tuan Syekh Abdul Qadir buat ting ka sorga heulaan ente daripada murid-murid kula. Nyana kaget kok bisa gitu. Masyarakat Baghdad bisa tenang lantaran anjeun ngahalangan musuh-musuh. Dengan anjeun berjibaku menghalangi musuh, yai, pedagang, umat tenang dengan memberikan ketenangan bangsa. Anjeun leuwih ti heula ka surgaan. Tuan Abdul Qadir geus ulah eureun jadi polisina. Geus ulah eureun jadi tentarana, nu penting tentarana lillahi taala. Nganeangan coba ge di Indonesia tentara nu lillahi taala. Coba neangan anu polisi anu tasawuf. Atuh aya loba henteu. Aya polisi anu tasawuf anu mah digeleng kahujanan kitu, Bang. Polisi tidur. Tuan Syekh, akhirnya tentara balik deui ka ditu dengan semangat anu tinggi, ngebejaan ka prajurit-prajuritna jeung ka rekan-rekanna bahwa ternyata jalan surga lain sekedar masjid, jalan surga lain sekedar kholwah di gunung, jalan surga korenganan urang nenangkeun pikiran bangsa umat urang leuwih ti heula cek Tuan Syekh ka surgana. Di atuh kuari kiai bisa cicing di majelis nu ngabangun majelis saha? Pedagang di mana? Bisa tenang orang iya tanu pangheulana anu bakal boga pris di akhirat engke ieu tanu nenangkeun kiai ngaji di majelis teu kahujanan teu kapanasan kan ditanya kiai ya naon gawe di dunia ngaji di mana ngajina majelis kahujanan teu henteu panasan teu henteu nang saha ngabangun nang bos mana bosna panggil tah. Nah iyalah bos bisa nenangkeun ngaji kiai teu kahujanan teu kaanginan teu kapanasan maka kuari ulah waka kiai anu ka sorga bos heula ka sorga atuh bos heula ka sorga kiai mah malah mah posewan ka neraka. Iya bisa nenangkeun ngaji bisa nenangkeun bangsa dibantak lamun bener jadi bupatina gede ganjaran. Namun bener jadi gubernur gede ganjaran, namun bener jadi tentara gede ganjaran, namun bener jadi polisi gede ganjaran daripada jadi kiai ngariungan hayang berkat doang sih kasih. Siksain Allah yang majelma. Nah, gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Posisi urang ulah dirobah sebab eta nang ngatur Allah pasti tergantung menyangkut anan hikmah aya hikmahna. Geus urang ala hikmah nu penting posisi urang di mana jadilah nu bagus jang bekal jaga balik ke alam barzakh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kos kitulah sepanjang hirup urang lamun ngadenge zaman Belanda terus zaman Inggris zaman Nippon kemudian zaman kemerdekaan kuari zaman kieu bae zaman terus bae ketenang